eksekusi ya nama sok. مصليا على النبي المصطفى وآله مستكملين شرفا وأستعين الله في ألفية مقصد النوي بها محوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القديم الأول الأخير الباقي بلا تأويل Lu kayak udah sedangkan kurangan aing jam 11. Duh. Besar ya kayak ngopi ya. Aduh. Kurangan aing. Pertang sebarimbang goblok teh. Masih Rudi deh. Rod. Ayo naon ang sejarah tageran urang. Teuing atuh, tinggal di mah Oh, ieu bisi kana naon? Rod. Iya, pemuja. Ayo naon? Ayo nganter ka pasar lain. Oh, ayo liar. Ayo naon, Rod? Diuk. Ini dia. Nah iya bener. Siap. Aduh. Buka duitnya sih, Rod. Rod Wah, siapa? Geran-geran sih itu sih satek budak anyar hidi teh. Sa? Geran. Ayo enak. Aing berulir. Hah? Lah, di geron si Jarot tuh. Pengen naon meureun? Hah? Pengen naon si Jarot geron maneh? Sok keur teu sok kan? Oh, siap. Siap, ngapalkeun wae budak teh. Ayo naon, Mang? Diuk tadi. Buka duit sih, siapa? Nan? Buka duit. Duit. Ya, duit mah. Jangan Mau kopi aing ngopi gudang sari lieur ya aing jangar aing kan hulu lagi. Ayo sakieu Mang. Rada can ngopi urang ge. Sekarang aku ngopi sama sabungkus
rokok jeung kopi mah main. Kawan meuli kopi meuli ieu. Rokok ieu Kan boga ka warung memang ini tawe ke sawe tuh. Kayaknya si Rudi eta gelang. Iya ku amang urang kan anyar kene emang di truk geus titah-titah. Berarti teh. Teu apa tinggal we heula. Sasapulangan. Rod. Naon Rod? Iya. Aya naon deui? Rod, aya naon? Tadi siap. Aing pembelikan kopi aya duit mah ya, itu si sangar mah teh. Oh, siang. Mau belikan kopi aing. Kopina, Iya. rokok naon Rod? Rokok sod. Rokok sod. Jeung kopi kapal api. Jung. Sedoe ya kopina. Atunya heuh pati di mah meureun termos euy. Yang Tungguan ya Rod, bayar aja. Si Jarot duit sakit balik kena. Nah, atuh duit sakit. Kaeta kabogoran. itu bukan duit kah sebenarnya? Teuing euy, ari duit mah kaos sama bogaeun, cuman hese doang. Teu main ngarokok ge. Aduh, aing aya nu geus kitunya. Aing boga rencana kieu cara maya. Kumaha tah? Kusia intip. Lamun mainna ke sorangan. Sina sorangan heula manehna di kobong. Terus Ke intip, kalau mainna keur nyekel duit, bejaan aing. Kayak ku aing di ruang gahala di mah kitu mah. siap. Rod, Paling anti ke jelema kitu. Rod. Ya kopi teh aya Rod. Oke, jadi. Aduh, aing ah. Cek aing rokok, so jadi kumaha sih mah. Oh, anu kieu nya. Lain atuh. Tukerkeun dia aing. Coba kira rokok itu mah lieur aing beli teh. kopina ya. Kopi na sih cocok. Oh, iya kopi itu. Ya tuh, Rod kan tukarkeun deui ya. Anjing tukerkeun dia aing teh begini kitu mah. Ya kumaha tuh udah capek-capek teh urang pengen warok kemana da sini cadekan ku maneh Rod. Mun roga halap aing rampung ceureung. Beli kan? Assalamualaikum. Asa sarepi di kobong teh euy kamarana budak teh. Assalamualaikum. Suara si Udo ya teh euy. Waalaikumsalam. Bener suara. Oh, Makrois. Euy, Sebelum teh diselatan bulu. Atuh encan ieu geus nguruskeun paminian ah. Ieu aya timbal ya barudak teh. Aya timbal euy. Timbal teh mah. Gorowan man. Goroan barudak ya aya timbal nya beas. Bodak, ya buru yo, timbal yo. Salah. Kapan euy? Buka. Buka. Lahar. Oh, orang puasa ya emang enggak. Buru ieu. Sedep cuma tong ditolak, Bang. Buru jengaulnya darnya buru. Jadi sagede ieu eta. Beas, Mang. Bemo. Rot buru dot, direk marasak ieu budak. Dan hei. Biasa ngurus ke pemilihan timbalan dan kira segini. Mau dengeran ke? Itu tadi nak kira segini deui euy teu kabawa. Buat Belanda ge geuning mah ada pura ah. Ayo dang. Rek es jelema teh ieu. Rod. Ya rokok teh Rod. Ayo naon euy rame-rame euy. Hayang dahar tuh euy. Kene weh. Lohok kusia ta. Piraku urang Rod ngadahar daunna Rod. Kapan sih mah beukeun lagi daun kus embe euy. Piraku banget kasep kieu jiga embe. Kebangus kasep. Tiga bool bener-bener.
Mas ya, udah kan. Iya Rod ya, rokoknya. Rod, iya rokok teh, aya. Tah, Kirain. heh nu kieu. Berang mau dibayar Rod? Mau Mas ya, ini tah. Kebeki yang ngaringnya siapa? Itu Rod. Ini tak asup John aing ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Nuhun bang ah. Tuh nonting kamu udah bah tuh. Kopi anyar lah jadi. Keur ngaropi Kopi anyar. anyar. Kopi. Iya, sama ya ya. Heeh. Geus Kamarian rokoknya ya kan ya. geus kabade ku aing ah. Kopi euy. Rokok tanya, going ta. Oh, rokok Lagi masuk gemah. Oh, atuh geus daang mah. Euy, ngopi euy. Ngopi, Tapi bang, Ayo emang. Rod. Rod. Rode, Yang biasa itu jangan-jangan. kita pangankeun asbak aing ah. Rod. Yang kali heula, Rod aing teh siap. Rod. Hayang teh siap. Naon? Kali heula siap. Titah ku aing dengan asbak. Asbak akun. Heeh. Rokok dah. Rokok. Mangga is. Bang korek tuh, aduh. Korek kemana teh? Euy, besok Rod pada sana ke Rod, pada ke. ada itu korek dah. Oh, bawa aku si Rudi ya mah. Si Rudi. Rod, korek. Tuh, nya korek aing sebenarnya. Iya, Astagfirullahaladzim. Di WC tadi lain teh ke subuh teh. Di WC. Asbak mana asbak? Korek korek. Ya bang. Aduh, anu kieu aing udang sari bare daang bare kopi jadi. Pagoyan sia eta mah, ulah poe teh molor. Atuh pan mere nikmat molor teh wae, pan urang hirup di alam dunia teh hayang kesenangan, Kebutuhan ya. kebutuhan, kesenangan. Jelema mah sok aneh. Zaman ayeuna mah, ari senang aing ngadoa sok hayang senang, ari paduan ngaji. Pan budak kan otak mah. Tapi mang bener mang. Ari ngaji teh ngaganggu kana ulin mah nya. Lu ngaganggu kana ulin, ngaganggu kana hate. Ulah sok gitu. Oh, erois salah aing. Pusing kana ieu murtad kauli teh. Astagfirullahaladzim. Bagian surudi Bahaya, si sama Rudi ka ieu mana mah. itu asbaknya nya? Bong muja. Doi, sugan teh geus matang puluh sia teh. Ye lain Mang Kulit lila balik ka imah. Iya, Mang teh. Titahna lektor. Oh, sok kita rektor. Oh, pan hebat wing mah, taneuh wing tuh kolot wing di kulon. Ayeuna teh geus nambahan deui Rod. Naonna? Taneuhna. Langsung ka rektorna. Eh. Sorry saya nyerat wae ka aing. Taneuhna geus namaan, kamari teh 1,5 hektar heuh. Bang. Ayeuna mah Alhamdulillah alhamdulillah. mang, orang mah can kenal aja ngomong. Oh, Satria Anyar kene nya? Bareng yang tadi. Bareng yang tadi. Kemari Sasetel jeung si Jarot mah. Oh. Can dilantik wae ge. Can dilanting, cara tenang ke jeung aing duaan, Masuk lantik menang lah. teuing deh. Rod. santai. Ka dieu jadi kumaha? Iya, asbak teh Rod. Heuh. Di mana orang di mana Rod? Nah itu tuh. Di dia. Saha berarti itu tuh. Di jero. Jaga jarak 10 jengkal. 10 jengkal. Tong na eta jadi kumaha bisa kate pandak ieu. Tah kitu. Icing we sia malah ulah bakal ngarokok Satria Anyar kene. Amang tuh salah asup lebat kobong ka dia. Terus lila aing teh barengan jeung si Jarot. Saya ulah bakal Ali Suganda amang satri istri. Astagfirullahaladzim. Doh, ayo, kanjut aing. Goblok. Aing dipajarkeun awewe setan. Kesel aja, kesel goblok. Geus berapa menit saya teh eta? Hah? 2 jam mah. Tapi kurang. Astagfirullah. Denda poin 2000. Mangkat. Heula tuh Rod. Pangkat sia geus ngece aing goblok. Jadi Ayo rokok tuh Rod. Teman naon ante teh? khusus sultan oke mah. Ini Punten Rod. Pangkat sia. Goblok aing ge awewe. Setan ah. Ini kumaha teh? Jadi kamar teh 1,5 hektar gitu tah. Jadi ayeuna teh ngurangan, alhamdulillah. Kurangan kumaha? Ngurangan. Jadi istilahna mah kawan kong bisi utah. istilahna mah meuli samping ngajual cara cek dibelikan kana sisi jalan. Pan aing nama investasi euy, kolong ge. Yo. Jadi hari sisi jalan mah menurutnya. Kamunya sih Rudi sih ya. Batur orang ngarupikin meulina coba dua balik. Selain boga kemanusiaan saeutik mah sia Jarot lah Mere ke dudak kena kopi mah ke urut aing. Manehna mah sorangan wae. Deui lah. Ku ngakap itu alam dunia teh euy. Teu bertah aing. Allah bahasa kieu. Astagfirullahaladzim. Masyarot. Geus sakitu lah ah. Baju aing teh biasa pohoan tuh. Aing can kangen-kangenan pun jeung sia teh we. Kadang mang dah, kadang euy. Ada nas gitar euy. Ayo. Kumaha itu teh? Nah, duit aing kayak kene euy. 1, 2,
720 5 juta ya can di ATM ya kene. Nah iya 50.000 jager dahar aing saminggueun ieu jager meuli ieu meuli naonnya kamu gua aing di lembur mana aing balik ke mereka kado ulang tahun ieu jager ongkos balik ieu mah 100.000 jager senang-senang we aing di Kobong tapi aing wegah kudu mere kabaudak ongkos si Jarot aing cucuk aing digawean ku si Jarot ditah meuli kopi ke warung meuli rokok juga rokok rasalan balik deui aing dicarekan leuheung aing dibere mah aing ku si Jarot rokok jeung kopi tah diusir ku si Jarot aing ngeujeul poe semputkeun duitna aing rek palit we di Kobong Gening loba duit nama si Rudi teh suka teh gebel-gebel duit ku pelit-pelit teuing atuh si Teh Rudi mau dibawa modal ieu da duit mah ku aing bejakeun lah ka si Jarot ku aing. Heuh, ayo tuh ngopi. ayo Nah itu di Kobong saha hang di Kobong Jarot. Jarot Rokok. Ya, kira orang kayak nuturkan arek sandal baju hareudan Soleh, ari pagawean ti akang teh di pagawean can. punten mah Oh, eta mah atos. Di bang ieu da tadi ditanya yang sawah non. Oh, syukur. iya bos usaha mah. Eta ya ka dieu dah. Bisi ka ieu ka rokokan. Kita daftar santri anyar eta. Loba ayeuna santrina. Alhamdulillah nang gitu we ada. Alhamdulillah. Kopeh aing eueuh di WC. Kopeh beureum kieu. Usaha eta mang. Nya aing bawa geus gubuk aing eueuh ah. Ayo, Oh, nunduk bereunah. ya. Dengenya. Nah, Bieu urang teh nenden sweater. pas toleh. Ieu dengekeun lah. Sok burung ngabangus jadi kumaha sih. Tadi urang nenden sweaternya. Pas begitu orang mukakeun panto, si Rudi duitna padahal mang pariru keur ngitung duit bieu. Ieu kemarin ngomongna teu boga duit cenah di ATM. Ini si orang loba duitna bariru mang. Atuh Iraha ka ATM na coba. Gitu mah we. Eksekusi, doi. Ngece mang. Urang teh betah euy Santri anyar eta teh. Sakomo Si goblok. Manu kitu mah euy. Bangsat. Ari urang mah prinsip kieu nya mang, pokona mah sakur-sakur nu nambah halal mang. Ayo urang sakomong jeung nu kitu mah teu betah mang aduh. Heeh, nama uruskeun we tapi wang penting Rod. Jadi Rois mah ke pura-pura teh nyaho ke pas begitu diriungkeun Rois pura-pura nyarekenan aing gitu Rois. Wang penting nya. Rois pura-pura Tenang, benang. tenang Mang Rois kayak tenang. Urang eksekusian mah ya. Hayu. Curang Gedeung gimana? Ade kumaha geus? Kejeburkeun ka pula. Gedeung curang inti peuleum nih. Ujung mane inti pula. Is mane ulah ka di dieu is. Sok kumaha we tapi wang penting karunya. Ini sia. Sidik Sidik lah. lah. Oh, we dungu kitu tah. Oh, iya, Pasti bener. enggak eksekusi na. Daek urang ge. Ayo buru. Gas. Jom jalan tukang. Jalan tukang penjalan di. Mana buru? Lah mana? Tadi. Tinggal ku sih. Mana kecil? Oh bangsa. Gimana aing budak aja maunya. Tuh senang hidup aing ngasantren deui. Ku follow juga kelan sabulan 3 juta. Amun bea tinggal ngomong ka kolot aing. Kolot aing mah sultan pan. Tanahna loba, sawahna loba, usahana lumayan maju. Mudah-mudahan ya. Aing daripada di lembur cicing, lembur paling we. Teh amun bebek nih ngasantren. Duit dibere, bias dibere, gawe tiba molor aing di Kobong. Daya ngapalkeun teu gaje. Bangsat dulu. Padahal
Jadi teh. Kakak. Susah malah rencana. Tah ini enak jeung si Udoy mengenai itu. Terus yang kedua. Adanya belum Tenang. Rod. Mana? Saya tak di situ. Gue sejarah tuh kalau tuh di luar. Dia nyari mau. Tunggu dah. Tuh, jalan. Iya jalannya. Ayo non Rod. Tinggal. Tuh siap. Ayo non Rod. Tabuk nih. Cek, aku siap. Juru kopel lu. Lu kerja naon eta? Naon dia Rod? Siapa bebeja majar tuh boga duit kamari. Barudak. Teman-teman teh bisa jadi santri anyar teh goblok. Bikin di sana kantong. Nyaho yang di kantongnya bisa. Ya kan? Ya tuh. Goblok sih lo obat duit sama. Baca tuh boga duit bae. Sini jadi santri apa nih jadi rentenir sih ya? Kita cara nama Santri untuk kelompok dua. Goblok gayo geus teh eksekusi aya nama sok. Goblok. Ya goblok, modal. Gus. Pak gesot, karunya Rod. Awas goblok. Gus udah. Kunaon nih teh? Sejarut man, sejarut. Kawarot teman teuing ke batur teh. Mana aja kita sebelum main. Kobong. Tadi itu ayo kocok. Is ke ditu. Yo salin mesin sup angin. Mau kudu bawa kabus pes mas. Ya, cek kurang gerun. Ada jadi santri mah tong sakoret mentahkan. Da, orang teh urang nu koret teh biasana ge nya jeung Allah jauh, jeung jelema jauh. Jeung neraka deukeut, jeung surga jauh. Tanah uru jelema berehat. Jeung Allah deukeut, jeung jelema deukeut, jeung surga deukeut, jeung neraka jauh. Geus dah ayeuna mah salin we. Kita barasa kitu duh. Tuh atuh urang sugan Orang teh nyaho sugan teh rek dikumahakeun buat kita ka ditu teh. jadi pelajaran jeung urang suka urang kaharep berubah patok urang ang mah kieu wae. Geus ana mah gara salin we. Closed doors, I'm a fool for your love.